Wis, thank you. Itu anu menu wokku teh. Yes. Ayo menu wokku ya, menu terbaru di kampung di warung geprek kampus. Menu terbaru itu enak bisa. Sok-sok dahat. Mama. Ingatnya si mama. Sok-sok baheula jangan si mama Pak. Kalem sok. Darna we eta sok. Teh. Oke bayar aku nu di pangkernya. Anu nginjem 100 teh. Ya. Abi jeberinya pelacisnya. Oh, badanya anak lacis. Mohon makasih. Soknya barudaknya mangge ka dieu sakedeung. Mana? Ka dieu lah, ka sakedeung. Perlu lah. Kak, ini tagihan anaknya. Nah, tadi bayar sih amang tadi. Acak. Kumaha we? Nah, Nanya. Deal? Dan dari mengajak gue tadi ya. Udah orang temu duit. Kumaha we tuh? Orang akur nih temawa. Anjir, mahal gini. Gue pedul. Nah, can dibawa ya? Ajar beraya. Suganta atau tadi gua amang tadi. Masih atuh nama. Sadayana ngiring abi we. Yuk. Yuk kan yuk. Aduh, Yuk. Kening kieu ha. Nasib. Gara-gara si emang ya waduh. kebawa kieu nya gara-gara teu mayar kabur. Diajakan dahar teh kalah titah gegero. Abong-abong nasib. Geus katipu deui wae. The next day. Iya kunaon cenah motor jebat teh hirup deh. Ieu mah nu disebut karmanipuan batur teh nya. Duh. Hah. Gusti ya Allah. Aing moal nipu-nipu deui ki cara mah. Aduh. Talur dina video ieu urang bisa diajar bahwasana lamun urang ngalakukeun hal anu teu bener tupa tipu segala macem yen aya karma teh nyata